Episode K130 nepi K135. Sabenerna Ici hayang nyabok ka eta lalaki, tapi kusabab butuh partner anu bisa ngabantu modal pikeun rencana usahana, Ici nyoba nahan emosina. Pamei, rencana jangka panjang aya dina informasi, bakal aya pengembangan. Lamun anjeun daek nitip modal, kuring pasti bakal merek kontribusi gede. Si lalaki katenjo era sabab titata di acan ngajawab kana naon anu dijelaskan ku Ici, kuring percaya kana kemampuan ibu Ici, tapi perusahaan kuring acan bisa nunda investasi di perusahaan anjen. Ici langsung lemes, geus capek manehna ngabamblam ngajelaskan, tapi si lalaki kalah ambigu, kawas nu malawung. Ningali Ici anu kuciwa, si lalaki nyerengeh, sabenerna masih aya cara. Kuring rek menta waktu pikeun mikir, di dia konsentrasi kuring rada kaganggu, sabab tempatna rame ku jelema lain anu ngarobrol jeung ngaliwat, kumaha lamun peting jam 8 urang ngobrol deui paduduaan di tempat nu rada sepi misalna di kamar hotel. Tapi abdi tos kagungan caroge, moal diwidian upami kaluar wengi, tembal Ici. Investasi lain masalah gampang, salian ti kudu nunda modal. Anjeun jeung kuring oge kudu leuwih akrab jeung saling percaya, rek kumaha bisa kerjasama lamun teu akrab, cuk si lalaki bari seri purunyus, terus nyodorkeun leungeunna rek nyawel gado Ici. Acan antel kana gado Ici, pigelang leungeunna langsung ditewak ku Udin anu karek tepi, Mei langsung ngareret bari molotot, saha anjeun, rek naon ngaganggu. Ngaganggu, saha anu ngaganggu, maneh atawa kuring, cek Udin nanya. Kang, naha aya di dia, Ici oge kaget, nenjo Udin aya di dinya, Pamei, ieu salaki kuring, namina Udin. Beungeut Mei langsung pias, tenyang ka salaki Ici aya di dinya. Udin ngareret ka Ici, akang kabeneran ngaliwat tas meuli dengan sangu, kabeneran nenjo anjeun di dia, cek Udin bari nunda keresek dina meja anu dijingjing ku leungeun kencana, terus narik kursi kosong kerdiuk. Lengan katuhuna mah tetep pagah ngaranggem pigelang lengan Mei. Sabab Mei aduk-adukan hayang ngalesotkan lengeuna, Udin ngareret ka Mei. Ngaran Mei mun teu salah direktur pabrik aci di Banjaran, bener, Udin nanya. Enya bener, lesotkan lengan kuring, tembal Mei. Udin nyengir, ti iraha pengusaha aci tertarik kana widang desain grafis. Lain kuring anu ngajak, pamajikan anjeun anu nawaran lantaran butuh modal, jadi kuring rek ngabantu, cek Mei bari muringis nahan nyeri sabab ranggeman lengan Udin beki tarik. Kang lepasken, cek Ici bari rurat reret, lantaran era, geus loba jelema nu nenjokeun. Udin ngalepaskeun ranggeman bari nyengir, Mei buburu narik leungeunna bari diusapan terus ngareret ka Ici, Bu, titah balik salaki anjeun. Kuring teu biasa ngobrolkeun bisnis bari ditungguan kieu. Kang Udin salaki abdi, sanes sasaha, kapayuna oge bakal terlibat dina usaha, janten teu lepat aya di dia, tembal Ici. Emangna salaki anjeun bakal ngarti kanu keur dibahas, cek Mei bari ngareret ka Udin anu ukur make calana pondok jeung di sendal capit. Kang, tiasa kaluar heula sakedap, cek Ici ka Udin bari numpangkeun dampal lengan kana lengan salakina. Akang rek pindah diuk, cek Udin bari ngarawel keresekna, terus pindah kana kursi kosong di meja lain anu masih pagigir-gigir teu jauh, paling ukur sameter. Kuring nyaho saha anjeun, anjeun ukur salaki pangangguran anu teu nyakola, moal ngarti kana naon anu keur dibahas. Pamajikan anjeun keur usaha pikeun ngahirupan anjeun, ulah ngahalangan niatna, cek Mei ka Udin. Nya, ari di jauhan malah ngacaprak, cek Udin bari pindah deui diukna jadi sameja deui jeung Ici. Mei gogodek terus ngareret ka Ici, Bu, lebar ku kagelisan anjeun bisa boga salaki kanu kieu, anjeun ibarat kembang anu hirup dina tai munding, unggal poe kabauan, cek Mei. Udin kerung, terus ngansiu kelekna, Nyi, nah enya akang kawas tai munding. Cek Udin bari nalekem kana meja. Mei ngomong ka Udin, Udin, sasaha ge pada nyaho ka anjeun, leuwih hade anjeun neangan pagawean daripada timburuan nutur-nutur pamajikan nepi ka dieu. Pamei salaki kuring teu nganggur,
loba anu dipigawe di imah anu anjeun teu nyaho, lamun teu niat ngabantu modal, leuwih hade ngomong, ulah jadi ngahina salaki kuring, cek Ici ambek. Gawe naon di imah, masak, nyuci baju, nyarean pamajikan, naon nu ngahasilkeun, teu hayang gawe di kuring jadi tukang marut sampe, lamun kuring jadi anjeun, geus ditalapung salaki kieu mah, cek Mei beki wani sabab kahel Nenjo Udin kalah ngahajakeun nalekem dina meja bari pura-pura sare. Kang, gugah, isin ku batur, cek Ici ka Udin bari lengan Udin digeubik-gebik. Udin muniang hudang, gigisik panon terus nguliat lengena ngahaja bari ngepel, nu kenca ka Ici nu katuhu kana banget Mei. Tapi anu kana banget Mei mah ditonjokan rada tarik anu ngakibatkan irung Mei langsung ngucur getih. Udin pura-pura kaget, buburu nyokot tisu tina meja, getih anu ngucur tina irung Mei dibalurkan kana bangetna ku kertas tisu, atuh banget Mei jadi burahai kawas si cepot. Ici ukur bisa molohok bari nenjoken, aduh hampura pa, biu teu kahaja, cek Udin, bari dampal lengena dirapetkan kawas nu nyembah. Kabeneran pelayan ngaliwat bari nanggei 2 mangkok baso dina baki, ku Udin dirawel samangkok terus diguyurkan kana sirah Mei, rambut Mei langsung ngebul. Wios ku abdi diwasu getih napa, cek Udin bari cai baso ngebul anu ngucur tina rambut Mei digelangken kana bangetna. Mei tenyang ka Udin bakal ngalakukan kitu, ngabalur bangetna ku getih sorangan, diguyur ku baso bari caina diwasuhken. Ici nyorowok ka pelayan menta cai jeung lap, sabab karunya Nenjo Mei anu panona perih ku cai baso anu asup kana matana bari dina rambutna rantuy bihun jeung nih. Sabot Ici riweuh bari nangtung hariwang nungguan pelayan mawa cai jeung serbet, Udin oge riweuh ngocrot-ngocrotkeun saos, kecap, cuka jeung pedes bubuk kana sirah Mei. Jelma nu Nenjo aya anu nyengir ningali kana kalakuan Udin, aya oge anu mangkarunyakeun ka Mei, tapi eueuh nu wani maju pikeun nulungan. Mei sorangan ukur bisa gogorowokan, terus ngaluarkeun HP nelepon. Bawa sababaraha jelma ka Pujasera Cihampelas di warung baso sahah. Buruken, kuring keur disiksa, cek Mei ngadenge Mei nelepon menta bantuan, Ici buburu ngomong, "Pa Mei, hampura, salaki kuring teu ngahaja." Teu kahaja naon, nonjok irung, ngabanjur ku baso bari sirah dibumbuan, naon anu teu dihaja, cek Mei nyarekan Ici. Udin ngelapan lengena ku tisu. Buburu diuk bari muka palastik dorokdok, terus 6 bulan dorokdok bari sabelah sukuna diangkat, saolah-olah eueuh kajadian nanaon. Ningali Mei ambek sarta nelepon baturna, Ici hariwang ka Udin, akang kaluar heula, wiosku abdi dijelaskeun Kang, cek Ici ka Udin. Tinggalkan, keun bae antep nyi, cek Udin bari nungtun lengan Ici ngajak indit tidinya. Pa Mei bos beunghar, seueur investasi di mana-mana, teu masalah usaha abdi ayeuna gagal, nanging tetep kedah dibereskeun ku cara anu sae, upami henteu, lengkah abdi kapayuna janten sempit Kang, cuk Ici bari ngepeskeun lengan Udin. Akang acan pernah ngadenge aya bos pabrik letik jadi saurang investor, tembal Udin. Perusahaan alit, Ici kaget ngadenge omongan Udin anu nyapelekeun Mei. Sanajan usaha Mei ukur fokus kana aci, tapi pabrikna memang gede, pagawena rebuan, jauh lamun dibandingkan jeung palapa, ayeuna Mei geus mulai investasi dina perumahan rakyat bersubsidi, tapi saolah-olah Udin nganggap sapele. Kang, pasrahkeun ka abdi urusan ieu, akang antosan abdi di luar, cek Ici kekeh. Udin teu nembal deui. Nyokot keresekna terus turun tangga, kaluar, pabrik aci sagede kumaha nu rek dibandingkan jeung Bima Raya, gerentes Udin. Hayang Udin ngaku saha dirina, tapi muka identitas hartina geus narima balik ka kulawarga Subrata, sedangkan Udin acan hayang salila misteri maot kolotna acan kaungkap. Udin mentasan jalan sarta diuk deui dina trotoar bari tanggah ka lantai 2 warung harepena, ningalikeun Ici bari nelepon Wa Asep anu aya di Jakarta. Pariksa data pabrik aci anu dipiboga ku Mei, proyek naon wae anu keur digarap. Mangga aden,
Cek wa Asep bari kadenge soraku trak ke track keyboard komputer dipencetan. Pabrik aci mei salah sahiji anu nyuplai kabutuhan ekspor kulawarga Subrata ti genep supplier laina, mei ayena ngesu proyek perumahan menengah ke bawah bersubsidi ti Bima Raya. Aden Direktur Bima Raya Piraku teu uninga, wa Asep ngeh kesri. Piraku wa, Udin kaget sekaligus atau sabab ternyata mei kokoreh rejeki ti perusahaana. Udin langsung ngabarakatak, kitu deui wa Asep dina telpon. Wa bantuan kuring ngawara mei sabab geus ngaganggu pamajikan kuring, cek Udin. Hoyong dikumahaken Aden, di ala nyawana, wa Asep nanya. Teu kabeh masalah kudu dibereskeun ku cara maehan wa. Kasalahan jelma ieu ukur sombong ku pangaboga jeung resep ngaganggu pamajikan batur. Cukup pegatkeun kabeh liang rejekina. Sangkan kaharapna eueuh nu bisa dipake sombong sarta eueuh kakuatan pamer ka pamajikan batur, cek Udin. Mangga Aden, pengiriman aci bisa langsung di stop ku uwa ayena. Masalah proyek perumahan uwa kudu nelepon Susi. Bere uwa waktu sababaraha menit, cek wa Asep bari nutup telepon. Wa Asep memang jadi tulang tonggong usaha kulawarga Subrata tibahula. Rajin mantau perkembangan informasi perusahaan sadunya, sarta boga database sorangan, hampir sarua jeung Isak, ngan ruang lingkup Isak leuwih letik. Katenjo ici keur meresihan benget meiku serbet baseh bari sababaraha kalimenta hampura, Udin gereget nenjona, sabab mei kala beki ngahajakeun nyokot ka sempetan pikeun leuwih deket nenjoan dada ici. Bari angger diuk Udin meuli cai mineral di kios rokok gigirna, terus ngaregot nginum, batur moal aya nu nyangka. Lalaki make calana pondok, sendal capit jeung nyekelan keresek bari diuk dina trotoar eta sabenerna bos Bima Raya. Teu lila ka ciri mei jeung icih kalaluar, mei ngareret ka Udin anu keur diuk di pentas. Terus mei ngomong ka icih, "Bu, kuring bisa ngahampura kasalahan salaki anjeun, asal ibu daek neruskeun obrolan engke peting. Kuring bakal nungguan di lobi Hotel Lugina Pasteur sarta nyiapkan dana investasi awal 500 juta jeung surat penerimaan anu kudu ditandatangan kuduaan, cek mei bari nelepon ngabejaan baturna sangkan ngabatalkeun rencanana ngagebugan Udin. Tapi mei boga rencana lain, beres ngasan awak icih peting ieu, mei bakal langsung nyandra icih supaya Udin datang, didinya Udin bakal bener-bener disiksa. Udin buburu mentas nuju ka arah icih, hayu nyibalik, teu kudu ngahubungi jelma nu sakedeng deui bakal bangkrut. Moal aya modal anu bisa diharapkeun ti jelma model kieu, ceuk Udin. Cuy, geus sangsara, loba bacot, dijentina naon otak sia, bet bisa nyebutkeun aing bakal bangkrut sagala, cek mei bari ku mecrot nyiduh. Teu kudu make otak mikiran nasib sia mah, cukup dipikiranku ieu yuh, cek Udin bari nyabokan bujurna sorangan. Akang nanaonan, cekap atuh ulah diteraskeun, cek icih. Anu dipikasieun ku icih lain masalah kagagalan ngahimpun dana, tapi hariwang kana nasib Udin sorangan, bisi dicilakakeun. Ningali Udin anu teu eran-eran ngahina, mei akhirna kapancing. Udin, aing geus janjian jeung pamajikan maneh rek panggih deui peting ieu di hotel pikeun mere dana keur usahana, sarta kuring oge rek nyimpen saham dina rahimna. Sangkan anak kuring jaga ngarasa bagja, bisa lahir tina awak awewe gelis, cek mei bari nyakakak. Ngadenge omongan mei, plak, dampal lengan icih langsung ngalayang kana pipi mei. Kurang ajar, jadi kitu niat sia, cek icih ambek, terus ngahembatkeun tu urna kana parabot mei, mei muringis bari nyekel parabotna anu nyeri. Nenjo icih ngamuk, Udin oge maju, ngadegung-degung tarang mei nepi ka undur-unduran. Siarek bangkrut oge masih gede hate ngaganggu pamajikan batur. Ti ayena kaharap sia bakal jadi galandangan anu leuwih hina tibatan aing. Moal aya anu ngareret deui. Teu lila telepon mei disada, mei buburu narima telepona. Aya naon, Pa? Suplai aci ka Jakarta di stop. Kontainer urang anu geus siap dimuat kana kapal oge dikirim balik deui ti Tanjung Priok ka Banjaran, mesin produksi jeung mesin packaging ditarik deui ku kulawarga Subrata. Pabrik oge disegel ku bank pikeun jaminan hutang. Sarta bakal dilelang teu menang operasi deui.
Bandar-bandar pengepul sampai menta naik harga, Ibu Susi narik kontrak perumahan terus dipasrahkan ke pemborong lain, orang di blacklist, kudu kumaha pa. Mei ngadadak lemes, telepon ragrak tina lengena, kes sang tiis barijil tina tarangna. Bengetna pias, terus muntang kana tihang nahan awakna nu rek roboh. Kang, kunaon Mei siga nu gering bari muntang kana tihang, icih kaget nenjo parobahan Mei. Teying atuh nyi, paling salatri, teu sarapan heula memeh kadiu, atawa geus lila teu manggih awewe, matak tihang listrik ge katenjona gelis, cek Udin asal. Udin jeung icih mundur ngajauhan, kunaon Mei, hayang ngising, cek Udin nanya. Panon Mei lalaunan ngareret ka Udin, saha maneh, kuring bener-bener bangkrut, hampura, balikeun deui perusahaan kuring, iya pasti pagawean maneh pan, kituna teh bari ngorondang rek nyekel suku Udin, tapi Udin jeung icih undur-unduran. Hayu nyiah, buburu balik, Mei geus teu waras, sigana kuah baso geus nyerep kana otakna, cek Udin bari buburu nungtun icih. Teu lila saurang lalaki make baju supir datang nuju ka arah Mei nu keur ngorondang. Pa Alpat nembe dicandak ku dep kolektor, harita keneh Mei langsung ngajoprak nangkuban dina trotoar bari ngaguk-guk leweh. Udin ngadeketan bari ngusapan tonggong Mei nu nangkuban. Sagala kahirupan aya sabab jeung akibat, anjeun geus ngajieun sabab, jadi kudu bisa tumarima kana akibatna. Lenyepan, cuk Udin bari buburu nungtun icih ngajauhan tempat eta. Jelma eueuh anu nulungan, anu ngaliwat ge lempangna nguriling ngajauhan, disangkana Mei keur mabok. Dina mobil bari nyupiran icih nanya, "Kang, boa enya Mei bangkrut, akang uningati mana?" "Apan akang dukun nyi?" cek Udin bari nyengir. "Akang ulah heri wae atuh, abdi naros anu saleresna, kunaon tadi pa Mei siga nu sieun ku akang," cek icih manyun. "Akang teu nyaho nyi, pan nyai ge nyaho akang diuk nungguan dina trotoar teu ngalakukeun nanaon, paling oge loba teuing ngajieun salaka batur terus aya nu hayang males," cek Udin. Icih unggek, pameget purunyus kitu mah pantes aya anu ngabangkrutkeun oge. Kapaksa abdi kedah milari deui pengusaha sanes anu sadia ngadukung usaha abdi. Tepi ka imah Mardi keur nguyung diuk dina teras imah, "Aya naon pa?" icih nanya. "Cih, indung maneh nitah maneh balik deui gawe di palapa," cek Mardi. "Alim, tembal icih, bapa nyanggeman," Udin nanya ka Mardi. "Diharepan indung maneh bapa teu bisa ngomong nanaon deui. Bapa capek kudu pasea tiap poe gara-gara pangabutuh imah loba tapi duit teu boga," cek Mardi. Icih langsung asup ka imah bari nyorowok, "Ma, nini tos ngusir bapa, rek nyandak villa Bougainville, miwarang abdi cerai." "Naon anu janten alesan ema miwarang, abdi kapalapa deui?" "Maneh incuna, nini maneh geus menta hampura ka ema, naha acan cukup," cek Lastri. "Naha bet nyuhunkeun hapuntena ka ema, anu dinyenyeri ku nini sanes ema. Tapi abdi, Kang Udin sareng bapa," cek icih, ulah megatkeun duduluran. "Maneh incuna," cek Lastri. "Anu megatkeun mah nini mah, ema ka mana wae atuh, waktu kajantenan teu aya ari ayena riweuh, pokona moal, abdi moal damel deui di palapa, titik," cuuk icih. "Jadi kahayang sia kumaha, nini sia anu kudu datang ka dieu terus sujud nyembah kana suku sia, kitu," Lastri ambek. Icih cerik, "Mun sek villa geus beres, hayang buburu ngajak Udin pindah." Lastri ka kamar nyokot Kang Kalung, jeung gelang terus ditunda harepan icih. "Tah ti nini maneh, bukti yen nini bener-bener geus sadar kana kasalahana," cek Lastri. "Ema disogok ku nini, teras janten wantun maksa abdi, peddah abdi anak ema," cek icih bari lumpat ka kamarna terus nyegruk leweh. Nenjo icih leweh, Udin ngudak ka kamar terus ngupahan icih. Lastri malik nyangangang ka Mardi, "Tenjo tuh anak sia, ti iraha jadi wani campelak kitu ka indung. Ema ge nyaho siapi duit, jadi ngahaja ngamangfaatkeun sia, kuduna sia ulah maksa icih mikir, sia sorangan nu kudu mikir," tembal Mardi bari ngaleos kaluar. Di kamar,
Emat teu nyaho masalahna, wajar mun nyarita kitu, cek Udin ka Icih. Janten abdi kedah kumaha atuh Kang, Icih nanya. Hade goreng kabeh kaputusan aya di Nyai. Naon wae anu jadi kaputusan Nyai, akang pasti ngadukung, ceuk Udin. Abdi alim uwih deui ka palapa, ceuk Icih. Alus, teruskeun rencana nyieun usaha sorangan. Asal yang pasti parang, ceuk Udin. Udin boga rencana rek ngumpulkeun kabeh jelema beunghar anu bisa ngadukung usaha pamajikana. Rek nitipkeun Icih supaya dibimbing ku sararea, Ishak, Salman, Kin, Warni jeung Kang Bahar. Telepon Udin disadati Warni, "Guru, abdi Warni, anjeun nuju rineh. Aya naon Neng, aki kuring, Soni Nata Prawira, anjeunna nuju udur." Pa Udin tiasa sumping ka bumi aki abdi, marios sakantenan di Landongan, margi anjeunna alim ka rumah sakit. Udin teu buburu ngajawab, sabab acan pernah wawuh jeung Soni Nata Prawira, eueuh kawajiban kudu dibantu. Tapi manehna memang keur butuh dukungan pikeun ngabantu Icih, eueuh salahna datang. "Guru, teu kedah salempang masalah biaya, ulah ngomongkeun masalah bayaran, bada magrib jemput kuring," cek Udin. Telepon ditutup. "Nyi, peting akang moal dahar di imah, aya perlu," ceuk Udin. "Ulah ngadukun deui Kang," ceuk Icih nyengir. "Moal," tembal Udin nyengir bari nyusut sesa cimata dina pipi Icih. Bada magrib Warni datang ngajemput Udin, bari ngabongkokeun awakna Warni nyarita. "Hapunten tos kumawantun Guru, teu nanaon," ceuk Udin. "Eta Kang Kalung anu leungit teh, muhun Guru." Kang Kalung hiji-hijina titinggal almarhumah ibu anu aya seratan nami abdi, sanajan teu pira. Kang Kalung ieu harta abdi anu teu kenging lepas tina awak abdi, upami sanes jasa anjeun, abdi pasti ayuna masih sedih, tembal Warni. Lain lantaran kuring, sanajan eueuh kuring, Kang Kalung eta tetep bakal balik deui, cek Udin. "Anjeun Guru anu kudu ditiru jeung digugu, teu adigung ku pangabisa," ceuk Warni. "Ulah loba basa-basi, hayu, bisi kapetingan," ceuk Udin bari nuju kana mobil Rolls-Royce Warni. Warni mihlaan lumpat bari muka panto, "Mangga lebet," ceuk Warni. Imah Nata Prawira mangrupa gedong sigrong anu aya di puseur kota tapi boga lahan lega, bangunan arsitektur Walanda, dipulas cet sarwa bodas, leuwih mirip hiji istana, wajar, sabab manehna jelma pangbeungharna sa Bandung. Udin lempang nuturkeun Warni, naek sababaraha umpak tangga nu akhirna anjok ka hiji rohangan lega pisan. Nenjo Warni datang mawa lalaki sa umurana, saurang lalaki ngora make setelan jas sarta sapatu kulit nyampurkan. "Ce, ieu saha?" eta pamuda nanya ka Warni. "Ieu Guru Udin," jawab Warni bari ngenalkeun alona ka Udin. "Pa Udin, ieu alo abdi, Henry," Udin manggut. Telepat nyandak Pa Udin anu disebat guruku ece ieu pikeun ningali aki, ceuk Henry bari ngareretan Udin ti luhur ka handap. Udin teu malire ka Henry, tapi manggut ka lalaki Pakistan kolot jeung saorang budak awewe Pakistan gelis anu diuk dina korsi teu jauh tidinya. Soni Nata Prawira sabenerna geus lila gering parna ngan ukur bisa ngagoler dina ranjang, bisa disebutkeun nyawana geus dina kaayaan sakarat sanajan acan koma, ngan saumur hirupna teu percaya ka dokter, sarta embung dibawa ka rumah sakit. Kabeh anak incu geus beakeun akal neangan ahli pangobatan alternatif pikeun datang ka imahna, tapi acan aya hasil anu katenjo, lalaki kolot jeung budak awewe Cina anu aya di dinya ge tabib anu ngahaja di ondang ti Jakarta. Henry, Pa Udin saurang ahli, usaha ceuk kungsi ditulungan ku kakuatan supranatural Pa Udin, nya alhamdulillah kabeh bisa balik deui normal saperti biasa. "Ce, aki butuh dokter atawa tabib, lain dukun," ceuk Henry. Udin ngarasa mulai teu betah ngadenge omongan-omongan Henry. "Anjeun eueuh hak nganilai kamampuan batur," ceuk Warni bari molototan Henry. "Aki butuh ahli anu geus loba pangalaman ngobatan, lain pamuda anu pura-pura jadi dukun," ceuk Henry. "Ieu Patiandi jeung Incuna Zofia, tabib paling kasohor di Jakarta."
Udin ngagebek, sabab ngaran Tiandi memang geus lila kasohor. Malah manehna masih inget keneh baheula kulawarga Subrata oge mineng ngondang tabib Tiandi pikeun ngubaran, teu nyangka ayeuna panggih bari mawa incuna anu gelis. Umur Tiandi sakitar 60 tahunan make gamis jeung sorban bodas, sedengkeun incuna, Zofia 18 tahunan dangdanan budak zaman kiwaribu pondok diponi tapi rapih jeung sopan sarta katembongna lungguh jeung cicingan. Kagelisan budak awewe ieu ngajian Udin Kasima, salian ti awak anu jangkung letik, gagelisan jeung kasederhanana sarta panona nu curelek khas Pakistan ngajian hate Udin dak dikduk kawas dulak ditabeh. Gelisna icih khas kembang desa anu teu dipoles, gelis warni lantaran anak jelma jegut, pendidikan luhur sarta rajin ngurus awak, kagelisan Elsa kabungkusku kamewahan kota jeung make up mahal. Kagelisan aukseku sabab awakna sesek lantaran atlet sarta pakulitan bodas kawan tu Cina, unah oge gelis tapi sikapna liar jeung kasar, jadi Zofia oge boga ciri khasna sorangan, anu pasti kabeh garelis, teu bisa nyebutkeun mana anu leuwih gelis. Miturut kuring Pa Udin acan pantes ngobatan aki, umur ngora keneh, kuring teu yakin Pa Udin bisa apal sarta nyaho ratusan jenis panyakit jeung ribuan jenis obat. Masalah ngabantu usaha ece, eta tahayul, pasti kabeneran, cuk Henry kawarni. Udin ukur nyengir ngadenge ucapan Henry, tabib Tiandi, hampura lancek kuring geus ngondang budak letik nu ngaku dukun kadiu, cuk Henry ka Tiandi. Tiandi ngomong, bari saacana manggut ka Udin, cep Henry, umur lain patokan, anjeun teu bisa nganilai pangabisa batur ukur tina umur. Sahanu nyaho guruna anu ahli geus ngajarkeun kabeh elmuna, incu kuring ge budak letik, tapi bisa ngobatan, lantaran dididik ku kuring. Ngadenge penjelasan ti Tiandi, Henry era, bengetna berem. Tapi hate kuring teu mikeun aki diobatan ku pamuda ieu. Udin ngarahu, ulah hariwang, kuring memang budak letik, datang ka dieu oge lantaran diajak, kusabab di dieu geus aya tabib Tiandi kuring moal ngaganggu. Anggap kadatangan kuring sakadar silaturahmi. Saurang lalaki kaluar ti ruangan jero, den warni, aki anjeun sakarat. Tiandi ngorejat nangtung, di mana juragan Sony, anter kuring. Di imah tukang, tuturken kuring, cuk Henry bari nangtung terus ngagedik. Mihelaan, dituturken ku Tiandi jeung Zofia, warni oge ngajak Udin lempang nuturken. Di tukangan gedong aya gedong deui anu dipisah ku taman jeung balong, sanggeus arasup ka tenjo aya saurang lalaki kolot ngagoler dina ranjang gede tina ukiran kae jati. Umurna kana 70 tahunan, pipi kemongkong kolak, panon celong sarta awak leles jeung gerakan nafasna hampir teu ka tenjo. Pa Sony, ijinkan kuring jeung incu kuring pikeun ngobatan anjeun, cuk Tiandi bari nitah Zofia, sedengkeun. Manehna ukur nangtung bari merhatikeun, sarta tunjak-tunjuk. Zofia teu ngomong sakecap-kecap acan langsung ngaluarkeun cepuk letik tina tas hideng anu dibawana, terus dibuka, esina jarum akupuntur. Dicokot terus diputer hiji-hiji nepi ka nyecep di sababaraha bagean beheng, lengan jeung suku Sony anu ditunjukan ku Tiandi. Udin kaget, sabab naon anu dilakukan ku Zofia sarta target-target titik saraf anu ditusuk sarua persis jeung anu ngalintas dina otakna, ngan dina deet jerona aya nu teu sarua. Udin teu nyangka, cara pengobatan Pakistan, Tiongkok jeung Sunda loba miripna, teu mustahil bahulana mah tina hiji sumber nu sarua. Dua tabib jenius beda umur serius ngobatan, akhirna jarum dicabutan deui. Nepi ka katingali juragan Sony mulai sare tibra, nafasna oge mimiti teratur deui. Henry atau buburu nitah Tiandi jeung Zofia istirahat bari nginum teh anu geus disadiakeun ku pelayan. Warni oge milu atau terus nawaran Udin nginum teh babarengan. Udin ngareret ka Sony, terus kerung, katingali ti luarna memang aya parobahan anu kaciri, ukur gejala anu leungit tapi sabenerna acan cager. Aya sababaraha bagian anu justru vital, tapi kaliwat, jadi akar masalahna mah acan. Kaubaran,
Udin naksir 2 poe deui bakal balik ka asal malah leuwih parah. Lalaunan Udin nangtung ngadeketan ranjang Sony, muka cepuk jarum Zofia. Terus nusuk sababara titik anu ceuk manehna kaliwat. Nenjo Udin nusuken jarum deui. Zofia rek nangtung bari ambek, tapi leungena dicekelan ku Tiandi sabab katenjo ku manehna Udin oge ahli, teu asal nojos. Nanaonan maneh, ceuk Henry ka Udin, juragan Sony boga panyakit anu geus naon, kuring rek ngaktifkeun deui otot anu geus lila ka kujang sababaraha pembuluh darah anu kasumbat, lamun henteu, 2 poe deui bakal balik kawas tadi malah bisa ngancam nyawana, ceuk Udin. Naon, maneh ngaragukeun tabib Tiandi? Ceuk Henry bari rek cengkat ambek, tapi rikat leungena dicekelan deui ku Tiandi. Zofia ukur silih reret jeung Henry duanana teu ngarti kunaon Tiandi ngahalangan. Henry, ulah ngaganggu Pak Udin, tujuana sarua, hayang ngabantu Aki, ceuk Warni. Tadi manehna sorangan anu ngomong moal ngaganggu, buktina ayena ngaganggu, tembal Henry. Gandeng, mun ayana naon, eceu nu tanggung jawab, ceuk Warni ambek. Tanggung jawab naon ce? Emangna ce bisa malikeun nyawa Aki lamun nepi ka binasa ku budak ieu, ceuk Henry. Harita Udin tanggah bari sakilat nancepkeun sababaraha jarum jero pisan dibarengan ku tanaga dalam sarta energi spiritual. Hate Zofia ngalenyap sieun nenjo cara anu dilakukan ku Udin, terus nangtung. Kang eren, pasien keur istirahat, ulah waka diganggu. Zofia, diuk, ceuk Tiandi nita incuna diuk, ki, carana kasar, metode akupuntur naon anu nancepkeun jarum jero ku cara kitu, ceuk Zofia protes ka Akina. Perhatikan sing taliti gerakan jeung teknikna, ceuk Tiandi. Zofia nurut, ningali satiap gerakan Udin sarta sasaran titik saraf anu ditusuk, terus ngarenjak, sabab anu dilakukan ku Udin metode akupuntur kuno anu jarang dipake di zaman modern, nyampurkeun teknik akupuntur jeung bela diri. Kuring teu nyangka, teknik anjeun ngelehkeun cara kuring, butuh 50 tahun keur diajar teknik model anjeun. Pantes disebut guru, ceuk Tiandi nangtung terus manggut hormat ka Udin. Aki, naha leres teknikna sahebat eta, Zofia. Geus lila Aki hayang diajar teknik samodel kitu, tapi eueuh guru atawa buku nu ngajarkeun, ayena Aki bungah bisa nenjo deui teknik ieu salila puluhan tahun, ceuk Tiandi. Pak Udin, saha guru anjeun, titik anu ku kuring teu kapanggih ku anjeun dianggeskeun, Tiandi nanya. Udin gogodek ka Tiandi bari nyengir, nuhun kana pujian anjeun, tapi kuring teu bisa nyebutkeun saha guru kuring, ceuk Udin bari nyabutan deui jarum. Warni, juragan Sony bakal hudang terus diuk satengah jam deui, ceuk Udin ka Warni. Mustahil, Aki geus hampir 3 bulan ngagoler kieu, ceuk Henry. Lamun Aki teu hudang, komo tepi ka binasa, nyawa anjeun gantina, ceuk Henry ka Udin. Zofia ngadeketan ka Udin, anjeun ti klinik mana? Ti mana diajar teknik akupuntur siga biu. Kuring teu boga klinik, kuring teu boga guru, tembal Udin. Terus kumaha bet bisa, Zofia beki panasaran, Udin nyengir, kuring teu bisa ngajelaskeun, hampura geus ngajieun anjeun panasaran. Anu katenjo ku kuring biu metode anu kungsi dipraktekeun ku karuhun kuring di Pakistan, anjeun lain maling elmu ti nagara kuring pan, ceuk Zofia kerung. Zofia, jaga biwir maneh, Tiandi ambek ka incuna, terus ngabongkokeun awakna ka Udin. Pak Udin, hampura kalakuan incu kuring, Zofia, buru mentah hampura ka guru Udin, anjeun teu nenjo metode Pak Udin leuwih sampurna ti karuhun-karuhun urang, ceuk Tiandi nyarekan Zofia. Ki, abdi panasaran hoyong ngadu teknik, upami leres Pak Udin langkung unggul. Abdi kersa nyuhungkeun hapunten, ceuk Zofia, sabab asa teu mungkin teknik Pakistan anu leuwih unggul tibatan teknik Tiongkok bisa eleh ku metode akupunturna Udin. Anjeun teu percaya ka Aki, ceuk Tiandi, tapi Tiandi bangga Zofia boga kapanasaran gede, eta artina semangat diajarna masih ngagedur.
Warni dina jero hatena muji bebeakan ka Udin, tenyang ka Tiandi sorangan ngaku yen elmuna masih sahandapan Udin. Henry oge jadi bingung. Tiandi kakarak ningali sakali bari hasilna acan katenjo tapi bisa yakin Udin leuwih alus. Udin ngareret ka Zofia anu nembongken paroman teu suka jeung masih penasaran. Masih penasaran, naon deui anu kudu dijelaskan ku kuring. Kamampuan medis laina, hayu urang deteksi, naon wae panyakit jelma-jelma di dieu anu katenjona sarehat, cuuk Zofia nantang. Tiandi nyengir. Memang Zofia jago ngadeteksi panyakit batur, malah Tiandi sorangan kadang-kadang teu ngarti incuna bet boga kamampuan eta. Memori otakna bisa nyimpen ratusan ciri panyakit jeung gejala-gejalana cukup ku nenjo wajah pasien. Zofia, ulah ujub, urang diondang ka dieu pikeun ngobatan, lain rek pamer keahlian, cuk Tiandi. Tapi teu disangka Udin nyanggupan. Udin boga andalan manehna boga mata batin anu batur teu nyaho. Hayu, sarerea jempe, Tiandi geus siap-siap nenjo bari diajar ka Udin, sabab manehna yakin Udin bisa ngelehkeun Zofia. Kuring heula, cuk Zofia bari nenjoan banget kabeh jelma nu aya di dinya. Pa, loba garis dina tarang anjen darah tinggi sarta keur diet ngahindari kolesterol. Cuk Zofia ka bapana Henry nu karek asup. Zofia, anjen bener, cuk bapana Henry bari diuk, kuring memang didiagnosa. Panyakit anu biu disebutkan, Henry, halis anjen rada melekung ka jero, mata anjen kiruh, anjen boga bronkitis, tapi rek cager. Kuring memang batuk, aya infeksi paru-paru, ayana dina masa pengobatan, jawab Henry. Warni, menstruasi anjen teu teratur, sering kram lantaran capek teuing digawe. Warni unggek, anjen bener, tabib Tiandi, anjen hebat, geus ngadidik incu hiji ilmu anu teu diajarkeun dina teknik medis zaman kiwari. Udin muji bari manggut ka Tiandi. Pa Udin, anjen boga panyakit jantung kronis, cuk Zofia bari netep Udin. Zofia, anjen hebat, tapi aya sababaraha kakurangan. Kuring rek sakadar nuluikeun, cuk Udin bari terus nutupkeun panon. Lalaki umur 45 tahun, salian ti darah tinggi jeung kolesterol, aya diabetes jeung jantungna gegeberan, tulang rusuk kenca pernah potong kurang leuwih 10 tahun ka tukang, sarta aya eksim dina palangkakan. Bapana Henry molohok, pa, anjen bisa nenjo tulang kuring nu pernah potong, sarta nebak umur, kumaha bet bisa bener? Henry, panyakit bronkitis anjen mimiti karasa saprak titelem tapi disalametkeun, sanajan umur geus 20 hiji tapi acan disunatan, aya batu dina ginjal katuhu, sarta aya kutil dina dampal suku kenca, saran kuring, buburu operasi ginjal anjen sa acan ngaganggu fungsi ginjal. Pa, anjen bener, tapi anjen teu sopan geus ngabongkar Rusiah batur. Cuk Henry era bari ngareret ka Zofia terus tungkul. Warni jeung Zofia pating cikikik nahan Sri bari mengpekan biwirna, teu kuat hayang nyakakak. Masalah ginjal, kuring teu percaya, butuh ronsen pikeun ngabuktikeun, cuk Henry. Batu ginjal anjen masih letik sarta acan ngaganggu fungsi, memang moal bisa dirarasakeun, tapi eta ibarat bom waktu. Telat ngangkat, anjen sorangan anu rugi. Jadi usahakan di ronsen terus operasi. Ulah hayang nungguan para sarta kudu ditransplantasi, cuk Udin. Warni, menstruasi anjen tadi peting geus bersih. Eta anu terakhir nyeri jeung teu teratur. Kaharepna jeung saterusna bakal normal jeung moal nyeri, cuk Udin. Warni kaget campur era, kumaha Udin bisa nyaho menstruasina geus bersih tadi peting. Tiandi jeung Zofia oge kaget. Dina kaayaan mata nutup Udin bisa neguh bahkan anu teu katenjo sarta nyumput. Elmu naon anu dipiboga ku Udin, Tiandi anu tadina nyaksian hayang diajar, malah jadi bingung sorangan, sabab salila nebak panyakit, Udin ukur peremten nenjo atawa ngalakukeun nanaon. Pa Udin, anjen boga panyakit jantung pan? Zofia nanya. Cek denyut nadi kuring, bari nyodor pigelang lengena ka Tiandi.
Tiandi langsung nyekel pigelang lengan Udin terus diteken ku jempolna. Selang samenit langsung ngareret ka Zofia bari gogodek. Jantung Pa Udin sehat, Aki, abdi lepat, cuk Zofia teu percaya. Cek sorangan, cuk Tiandi ka Zofia. Punten Pa Udin, kuring panasaran, cuk Zofia ngaranggem lengan Udin. Selang samenit Zofia ngareret kana benget Udin. Kumaha bet bisa kieu, kuring acan pernah salah. Udin nyengir, hampura, basa anjen ngadeteksi benget kuring tadi nahan nafas. Tiandi langsung nyakakak, sabab ngarasa lucu, Udin keur ngagoda incuna. Dasar tukang tipu, cuk Zofia manyun sabab karek sadar manehna dihareyan ku Udin. Kabeh jadi saleserian nenjo Zofia jamedut, Tiandi bangga ka Udin. Hatena atoh bisa dipanggihkeun jeung saurang ahli anu acan pernah kadenge ngaranna di kalangan ilmu medis umum atawa alternatif. Zofia, kalian Pa Udin leuwih unggul ti anjen, tapi anjen acan menta hampura, cuk Tiandi ngingetan Zofia nu masih jamedut. Pa Udin hampura kuring lantaran boga incu nu geus kurang ajar ka anjen, cuk Tiandi bari manggut, kuring ngaku eleh. Tapi tadi anjen curang, cuk Zofia ngadilak, pangarti medis keur ngubaran, lain keur pamer, jadi eueuh nu jago. Masing-masing boga kaunggulan jeung kalemahan, saha nu nyaho kaharepna justru kuring butuh pitulung aranjen, cuk Udin bari rengkuh hormat ka Tiandi jeung ka Zofia. Nyambung.